Teuing aya angin ti mana ieu teh tiba-tiba hayang bikin ketoprak nyantos we langsung ada lontong tina Magicom, tapi bahan-bahanna teu lengkep kur aya tahu sareng genjer. Ieu teh disebut lotek da aya tahuan, disebut ketoprak da aya genjeran. Ah nu kieu we pokona nama. Nya eta sabenerna mah ti kamari abdi rencana hoyong ada melontong teh cuman kareke bade laksana ayeuna tah ayeuna abdi teh entos nyiuk beasna 2 cangkir langsung we diisikan. Tos diisikan mah langsung we ku abdi teh dicolokeun kana Magicom ngan teu langsung lugikeun ka ngajeprek asak. Ieu teh kareke ngagolak oge ku abdi teh diangkat terus dikoleh-koleh ditutupan deui weh Magicomna teh heg si cocolokna teh kalah dicabut ayeuna teh dikoleh-koleh entos sababaraha menit ku abdi teh langsung we diuyahan terus diuyahan mah ditambihan deh ku cai apu tos kitu mah ku abdi teh dikoleh-koleh ditutupan deui Magicomna teh dijepretkeun deui weh tah caritana ieu teh entos asak ayeuna mah urang penye-penye saeutik nya abeh rada ngahiji kitu si sangunana teh tadi padat-padat we ku abdi teh diantepan weh ayeuna mah cuekeun sanguna tah ayeuna mah urang langsung we ngarendos bumbuna oge saayana saperti anu katingali ku pamiarsa ti bawang-bawang beureum gula beureum kacang sareng cikur weh sakedik teh hilap oge ku abdi teh ditambihan cai sakedik supaya bumbuna teh rada baseuh tah ayeuna mah urang persiapkeun we kanggo bahan-bahanna nya eta pan ieu teh caritana teh si lontong teh ku abdi teh dicolekan we nganggo sendok deui keuretan ah keun wae kos kieu we ieu mah saaya-aya lontongna tos masuk ayeuna tinggal ditambihan we ku tahu hiji ditambihan genjer sakedik ditambihan we ku bumbuna langsung we diaduk-aduk nyaeta pan ieu mah nyesakeun sakedik kanggo sihana teu dicengengkan teh ti payun supaya teu ladaeun engkin teh tah ieu mah kanggo abdi ku abdi ditambihan we direndosan cengek ditambihan deui biasa ku genjer sareng tahu ditambihan di lontongna singkat carita entos beres we ngaduk-ngadukna ayeuna tos jadi tah tinggal we ayeuna mah ngahuapkeun pamiarsa ngan sihana mah alimeun ngamamna teh da nyaeta tadi salahan ngahuapna teh dina piring indungna jadi weh ladaeun jadi weh ayeuna teh nu ngamamna teh kur abdi we sorangan.